Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh hijina doman tentang indung nu teladan anu teras diriweuhan sabarna taya bandingan diibakan diwedakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateuleun digaroan komo mun anak teu damang indung mah nikeun hariwang hate indung henteu tenang mun anak teu acan damang kitu indung kanyaahna ka anak taya batasna dugi anak dewasana indung teu leungit nyaahna indung terus ngadoana ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunya jeung akhiratna. Tapi mun indung teu damang anak mah tara hariwang indung cerik nahan nyeri tapi anak teu paduli teu inget kana jasana indung sakitu capekna ngurusan ti orokna dugikeun ka geus balegna 8 bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digedekeun geus dewasa ditikahkeun ka anak cing bararisa ka indung mulyakeun jasa najan henteu sakumaha minimal tong nyarikeunna manah indung dibungakeun hirup indung disenengkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa sing ngabagjakeun cerik indung tiap penting demi ngurusan anak king kajen capek teu dirasa asal anak sare tibara ti mimiti anak lahir ka
kasusah indung haladir, dahar sare nu berkurang demi anak nu disayang. Henteu kaukur nyeselna lamun indung tos teu aya, karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja. Matak ayeuna nyaahna mumpung aya kasempatan, karasa mah teu kubatur lamun indung geus dikubur. Syiiran ieu diserat khususna pikeun nasehat. Wahai dulur